Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Lutfi Pundi Rabbani di 12 IPA 5. Di dieu Abi bade ngadamel bala-bala. Dilalajoan terusnya videona. Bahan-bahan anu kudu disiapkeun nyaeta yang pertama aya kol, aya wortel, tepung bakwan, tepung terigu, uyah, jeung cai. Langkah pertama nyaeta nyiapkeun mangkok jeung tuang tepung bakwan jeung tepung terigu sacukupna. Kemudian tuang cai kana adonan sacukupna dugi adonanna kental. Kemudian tambahkeun uyah sacukupna ku adonan janten adonanna gurih. Tong hilap tuang kol jeung wortel ka adonan sacukupna saja, henteu loba teuing. Aduk adonan anu parantos di eusian kol sareng wortel dugi ka rata. Kemudian siapkeun katel jeung minyak panas. Upami minyakna geus panas, tuangkeun adonan kana katel dugi ka semu coklat bala-balana. Tong hilap pengkolan eta supados bala-bala masak rata. Upami bala-bala anu parantos coklat, tiriskeun bala-balana supados minyakna murag. Kemudian bala-bala siap didahar.